Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu wassalasuna. Ari ieu bab anu ka-33 dina kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikri sirati dina nyarioskeun tentang sirat. Qala Nabiyyu alaihi salamu parantos ngadauh Kanjeng Nabi alaihi salam, Innallaha ta'ala sanyanyana Allah ta'ala khalaqa parantos nyiptakeun alan nari di luhureun neraka jisron sebuah jembatan. Wa huwa ari eta jembatan as-siratu namina as-sirat alamatni jahannama anu aya di luhureun atanapi dina tonggong neraka jahannam. Kumaha rupana eta sirat teh? Mudhidatun lesang, muzliqatun sareng bakal nyoledatkeun. Kulesang-lesangna eta jembatan sehingga jalma anu ngaliwat ka eta sirat bakal nyoledat lamun teu mawa perbekalan berupa amal soleh. Alaihi sab'u qanatira dina eta sirat teh aya 7 qanatir. Qanatir teh jamak tina qantaratin, maknana banyak, bisa bangunan anu cekung atawa tihang jembatan atawa memang jembatan. Supaya kaharti urang bere harti makna qanatir ti dieu nyaeta sebuah pos anu luhur. Jadi dina eta sirat teh aya 7 pos anu luhur. Kullu qantaratin minha masiratu salasati al-afisanati. Jarak tempuh masing-masing pos di pos anu kahiji ka pos anu kahiji deui eta jarakna 3.000 tahun perjalanan. Masya Allah. Alfun minha su'udun 1000 tahun dina eta jarak berupa tanjakan. Wa alfun minha istiwa'un 1000 tahun deui dina selesai hiji jarakna nyaeta lurus. Wa alfun minha hubutun 1000 tahun deui berupa jalan kudunan. Jadi sirat teh lamun ditempuh ku perjalanan 1000 tahun bakal nanjak, 1000 tahun deui bakal manggih datar, 1000 tahun deui bakal manggih kudunan. Etalah perjalanan anu bakal dilewati ku semua orang, termasuk urang kabehan ge pasti bakal ngarasakeun liwat ka eta jembatan sirat. Eta jembatan teh selain panjang, nyalesang, nyamatak nyilakakeun ka jalma anu ngaliwat ka eta sirat, adaku minasya'rati ipisna leuwih ipis daripada sahlai rambut, wa ahaddu minas saifi sareng lebih seukeut daripada pedang, wa adlamu minal laili sareng lebih poek daripada poekna peuting. Kullu qantaratin 'alaiha sab'u syu'abin. Setiap pos dina eta jembatan sirat teh ngagaduhan 7 cabang. Kullu syub'atin karramhit tawili
Setiap cabang seperti tombak anu panjang muhaddadil asnani sareng sangat seket ujung-ujung tombak teh. Ya Allah, yajlisul abdu bakal diuk si hamba ala kulli kontorotin minha dina setiap pos anu 7 eta. Rek naun seorang hamba diuk dina eta pos, lain rek kopi heula bari ngarokok atuh ngeunaheun lamun kitu mah. Wa yus'alu amma amarahullahu ta'ala bihi, akan tetapi bakal ditanya eta si hamba tentang perkara-perkara anu tos marentahkeun Allah ka eta jalma. Fafil ula, maka dina pos anu kahiji yuhasabu alal imani, seorang hamba bakal ditanya, bakal dihisab tentang imana. Fa in salima minal kufri war riya'i fiha, maka lamun eta hamba teh salamet tina kekupuran jeung salamet tina riya dina eta pos, maka eta si jalma bakal bisa lewat kana pos berikutna. Wa illa, sedangkan lamun teu salamet imanna kacampuran ku perkara kupur, kacampuran ku riya, taraddada finnari, maka eta jalma bakal dibabetkeun kana neraka. Wa fisaniyati, sareng dina pos anu kadua yus'alu anis sholati, bakal ditanya tentang salat. Wa fisalisati aniz zakati, sareng dina pos anu katilu bakal ditanya tentang zakat. Wa firrabi'ati anis saumi, sareng dina pos anu kaopat bakal ditanya tentang puasa. Wa fil khamisati, sareng dina pos anu kalima anil haji wal umrati, bakal ditanya tentang ibadah haji jeung umrohna. Wa fisadisati, sareng dina pos anu ka genep anil wudu'i, bakal ditanya tentang wudu wal gusli minal janabati, sareng bakal ditanya tentang mandi janabahna. Wa fisabi'ati, sareng dina pos anu katujuh an birril walidaini, bakal ditanya tentang birrul walidain, tentang bakti kepada kedua orang tua. Wasilatir rahimi, sareng bakal ditanya tentang masalah silaturahmi. Wal madzalimi, sareng bakal ditanya tentang perdoliman. Etalah perkara-perkara ibadah anu perlu ti ayeuna ku urang dibenahan. Hiji tentang iman, ulah sampai kacampuran ku perkara kupur atawa perkara riya. Teu saeutik jelema loba sedekah nama, tapi ditembong-tembong wae ka batur, diomong-omong wae ka batur. Sedekah nama ngan sakali diomong-omongna nepi ka ribuan kali. Sing hade eta amal soleh ulah sampai kacampuran ku riya. Nu kadua bakal ditanya tentang salat. Ti ayeuna urang beberes rapihkeun salat urang, pelajari ilmuna, pelajari oge tentang zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Terutama pisan dina pelebah ibadah adalah wudu sareng masalah mandi anu kudu bener-bener dikuasai, sebab wudu adalah kuncina ibadah. Salat sakumaha husu oge lamun huduna teu ejreg moal beres kadituna. Sakumaha paseh bacaan Fatihah tapi huduna teu beres, maka salatna teu sah. Makana ulah bosen-bosen
ngaji sapinah tentang wudu beres sapinah naik di kana riyad kana takrib ka dituna terus kana fatul muin eta we pelajari teh tentang wudu mandi salat zakat puasa beres eta kakara kagae ngaji nu lain-lain naon sebabna supaya ibadah urang rapi supaya salamet tina pertanyaan engke ketika di sirat fa inna jaminha maka lamun urang bisa salamet tina pertanyaan-pertanyaan eta pabiha maka urang bisa melewati pos-pos anu eta wa illa tapi lamun urang teu lolos tina pertanyaan nu tujuh tadi taradda finnari urang bakal digejebrus dina neraka jahannam naudzubillah min dzalik nu matak selain urang ngarapihkeun amal ibadah urang oge kudu ngalobakeun maca sholawat supaya urang menang syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab ketika ningali umatna bakal nyebrang ka sirat teh Kangjeng Nabi henteu cicingeun Kangjeng Nabi henteu ninggalkeun umatna qala wahbun sakumaha anu parantos dicarioskeun ku Syekh Wahab innahu alaihi salam saenyana Kangjeng Nabi alaihi salam yad'u ngadoa ketika eta teh ya Rabbi wahai pangeran abdi salim salim ummati wahai Allah salametkeun umat abdi salametkeun umat abdi etalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bade nyebrang sirat saparantasna Rasulullah mulai menyeberang sirat fayarkabul khalaiqul jisra maka naraiklah sakabeh makhluk-makhluk kana eta jembatan sirat teh hatta yarkaba ba'duhum ala ba'din sehingga silitaekan jalma nu hiji ka jalma nu lainna deui saking kupasedek-sedek dina luhur sirat jeung saking hayang paburu-buru nepi ka surga saking kuloba-lobana jelema nu naik sirat wal jusuru toribu kasafinati fil bahri maka goyanglah eta jembatan teh seperti goyangna parahu di lautan firrihil asifi ketika ditiup ku angin anu sangat kencang geus teu kabayang kumaha ripuhna ngaliwatan eta jembatan sirat anu leutik nyalesang nyeseket bari dikuringan ku seuneu neraka ya Allah salimna ya Allah hanya jalma-jalma anu sangat beruntunglah anu bisa ngalewatan eta sirat eta kabeh tentuna tergantung amal ibadah urang sewaktu ayeuna di dunia lamun amal urang hebat soleh taat maka urang bakal bisa melewati eta sirat dengan sekejap mata sakumaha nu dicarioskeun dina ieu kitab fatujawizu jumratul ula maka ngalewatlah rombongan anu kahiji melintas sirat kalbarkil khatibi kecepatanana sebagaikan kilat anu menyambar sacepat langsung nepi ka surga Allah masya Allah ari hayang mah urang eta nya wa zumratus saniyatu sareng ari rombongan anu kadua bakal bisa melewati eta sirat karihil asifi seperti angin anu berhembus dengan cepat
wa zumratus salisatu sareng ari rombongan anu katilu bisa nyebrang eta sirat katoiril musri'in seperti manuk anu hiber dengan cepat. Wa zamratur rabi'atu sareng ari kelompok anu kaopat bakal bisa lewat kana eta sirat teh kal farosil jawadi seperti kuda keur balap di tempat balapan kuda. Wa zumratil khamisatu sareng ari kelompok atanapi rombongan anu kalima bisa lewat ka eta sirat teh karrajulil musri'i seperti jelema anu keur lumpat tarik. Wa zumratus sadisatu sareng rombongan anu kagenep bakal lewat ka eta sirat teh kal masyiyati seperti jelema anu lempang biasa wae. Wa zumratus sabiatu sareng rombongan anu katujuh bakal melewati sirat qadra yaumin wa lailatin saukuran sapoe sapeting langsung weh nepi leheung keneh masih keneh bisa lewat oge. Wa qala sareng nyarioskeun Syekh Wahab rahimahullahu taala ba'duhum sebagian jalma-jalma anu melewati sirat teh qadra syahraini aya anu lilana teh kira-kira 2 bulan. Wa ba'duhum qadra sanatin sareng sebagian deui aya anu ngalewati eta sirat teh saukuran sataun. Wa sannataini jeung 2 tahun wa salasa sinina jeung bahkan aya anu 3 tahun. Hatta yakuna zamanun akhiru sehingga sampailah dina waktu anu terakhir atau rombongan terakhir mayyamurru ala sirati jalma anu bakal ngalewati kana luhureun sirat teh qadra khamsin wa isrina alfasanatin lilana sarua jeung 25.000 tahun min sini dunia tina ukuran waktu tahun-tahun di dunia. Masya Allah eta kuat aya anu menempuh jembatan sirat jarakna 25.000 tahun. Sedengkeun eta perjalanan teh lain perjalanan anu menyenangkan, lain perjalanan anu dihiasi ku berbagai pemandangan indah di kiri dan di kanan. Akan tetapi perjalanan eta merupakan perjalanan anu sangat mengerikan. Waruwiya sareng diriwayatkeun annannasa bahwa manusia yamurruna ala sirati bakal ngalaliwat kaluhureun sirat wan niranu tahta aqdamihim sedengkeun ari seuneu aya di handapkeun dampal-dampal suku eta jalma wa fawqa ru'usihim sareng eta seuneu teh aya di luhureun eta si jalma wa an aimanihim sareng seuneu oge aya di belah kanan si jalma wa an syama'ilihim sareng eta seuneu teh aya oge di sebelah kiri wa min khalfihim sareng seuneu ge aya di belah tukangeun eta si jalma malahan wa qadamihim eta seuneu teh aya di hareupeun eta si jalma. Berarti ketika jalma liwat nyebrang sirat teh sakurilingna dikurilingan ku seuneu di handap ti luhur ti sisi ti gigir ti hareup ti tukang kabeh sakurilingna seuneu. Ya Allah, mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan pitulung ku Allah Subhanahu wa taala
sareng singkeng yang syafaatul udmah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga urang sadayana tiasa lolos melewati jembatan sirat anu sakitu mengerikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.